Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah patepang deui sareng abdi Cep Cino. Abdi Cep Ibet. Pada kali ini segmen agak berbeda, Bet. Berbeda ini mah. Berbeda dari segmen-segmen sebelumnya. Iya. Alhamdulillah komentar-komentar dari sketsa ataupun yang kemarin podcast bersama Kang Jubri Responnya positif. Sangat positif sekali ya. Positif no. Jadi kita ini mah lamun cek bahasa kasarnya mah Q&A meureun Bet. Pertama lain kasar atuh. Emang Q&A bahasana. Q&A. Eta mah lemas berarti lemas nama Q&A panginten para pamirsa benernya. Aduh hapunten pisan ya. Mun hapunten kunaon? Nya kono hapunten we. Oh nya, abdi ge hapunten nya. Lanjut lah. Lanjut dah ah. Tong lupa beberewokan di awal. Tong lupa beberewokan di awal sok der. Anu pertama aya Cici Apriliani. Naon cenah no? Ari Ibet menikah Sep. Udah punya pacar belum? Aduh. Mangga dijawab. Jawab kudu dijawab ya? Kudu dijawab. Lamun dijawab, baiklah jawabnya. Jawab. Kalau pacar mah belum ada. Belum ada. Kalau istri ada. Bukan belum ada, nggak boleh. Udah punya istri. Oh iya. Kalau pacar mah nggak ada lah ya. Ya nggak ada tuh. Ya emang nggak ada. Kalau istri mah aya. Budak boga dua. Jadi intinya kanggo ka Cici Apriliani hapunten pisan benernya. Hapunten pisan abi Kang Ibet tos gaduh caroge. Oh, caroge. Istri. Oh, dia sami wae gitu. Si Sadi Cino. Yang kedua. Cino teh lain MC dangdut. Cindy. Kita pertanyaan ke Cino tah. Cindy Aulia. Mohon abdi masih kene ayeuna ge masih berjalan lah gitu dino MC dangdutan hajatan pengemunya. Cenah anu mun nyawer ngan nu sindena Cino ge sarua kan? Ya masih ngabageun sawer panganten karitu lah pengemunya. Sawer anu sindena teh. Diajar lah. Cing kumaha nyindena hayang apal? Sakali we saeutik we. Besi hayang arapal kumaha nyindena Cino teh. Sakali. Nyuk gaureti karuhun nutur maca. Tak intinya segitu lah. Iya, isin. Keprokan. Isin. Serba bisa Cep Cino. Jadi intinya Cindy Aulia mohon ras pisan namanya. Tapi masih belajar. Ayeuna nukat selanjutnya aya ti Kang Nenden. Oh Teh Nenden jiga namanya. Nenden teh awewe laki. Jiga nama Teh Nenden. Awewe nya. Istri kanggo pertanyaan teh awewena kabogoh Cinonyaan. Kabogoh Cinonyaan lah eta teh. Namina teh Aulia. Siti Aulia gitu. Nya, ieu komenan ti episode 7. Jainab namanya. Episode 7 awewena kabogoh Cinonyaan intina perjawabanna sanes. Eta mah mung masih wargi keneh gitu. Wargi keneh. Oke, salam ka Bapak Adi salam. Hatur nuhun Aulia. Selanjutnya, next. Ngoraan Ibet atau Cino? Saruanya. Tahun sabaraha sih, Bet? Kelahiran Ibet tahun sabaraha? 84. 84 abdi 84. Sami wae ti Rizky. Jadi nanti aya Rizky papanjangna Rizky Ukul. Rizky Ukul tak aya di dia tah de namina Rizky @Rizky. Tah eta nu nanyana teh. Ngoraan Ibet atau Cino intina mah sami. Saha pantaran? Eta aya Nenden deui, naon Nenden eta? Oh iya mah Nenden wedding organizer. Hatur nuhun tos mohon organizer. Tos naros pertanyaan teh burayo teh apa? Jawab ku Cino ah. Ku Ibet we mending ge. Burayo teh jadi makanan
khas Garutnya eta teh budaya teh. Intina mah luka bilih lepat gitu khas mana mah. Pokona mah abi sok ningali budaya teh di Garut. Pokona mun jalut jalan ka Kadungora. Aya anu dagang si jalan teh burayot, jangan nu ngagayot. Sejenis anu jiga ieu kue cucurnya kitu nya. Nya kitu. Nah, pokona mah enak, sok we cobaan. Intina naon? Jawabannya jadi kumaha burayot teh apa? Burayot teh apanya makanan burayot teh. Intina makanan. Next, @Rijal Jaelani. Woi, Rijal Jaelani. Rijal Jaelani ti Cibogo Sari Jadi. Hahaha, aya we idena barudak bikin penasaran atas bawah nata. Eta mah Rijal Jaelani teh aya pertarosannya, eta mah kasih support begitu nya. Eta mah kasih support. Next. Tah, ye pertanyaan kanggo Cap Cino. Ti Teh Titin Supriyatin. Kieu nanti kanggo Cecep ya mah. Cino. Cecep nah jadi YouTuber cenah. Oh nya, sakedap panginten bilih anu terang. Nami asli mah Cecep panginten munya. Ai Cino mah nya biasa we lah ai eta mah. Ai nami asli ibet sa? Imam naon? Imam Nurdiansah. Imam Nurdiansah sareng Cecep Muhammad panginten munya. Muhammad Nurpalahnya. Nurpalah. Eta pertarosanana kumaha? Cecep nah jadi YouTuber. Cecep nah jadi tukang bajaringan. Tuh kita ngeta. Jadi sakumaha? Cecep nah jadi YouTuber. Nah, habut jadi YouTuber. Awal-awal nama iseng pangitan betnya. Wah, iseng-isengannya. Iseng-isengan. Oh, benar. Pertama nama iseng. Iseng. Ibet pertama nama abdi ieu nuju teu Damang. Teu Damang teh abdi ngalongok iya. Jadi setiap abdi teu Damang teh dilongokna teh ku ieu wae. Nya ada. Bari ngajieun video nya. Nya. Biasa wae ngajieun video-video biasa gitu. Pas begitu menuju ngalongok aya obrolan singkat jadi nama bade ngalongok ngan cuman ngajak bikin video kanggo IG asal nama IG kanggo IG Instagram cuman kan video pendek pengitaannya iya video pendek heula semenit 2 menit tak apa sateras nama orang nyobian bet video panjang sekitaran 10 menitan lah. Ya, 10 menitan. Berjalan, alhamdulillah support nah hatur nuhun pisan pangintennya para subscriber Kilat Bajra TV. Hapunten panginten bilih abdi seueur kakirangan lah pangintennya. Masih kene seueur kakirangan belajar. Mohon. Intina mah jadi pertama nama iseng. Lanjut. Ieu aya nu komen ieu dina video nu kamari podcast. Oh, podcast sareng Kang Jupri Dirikdik. Kumaha cenah bet? Aku dan pacarku terngiang-ngiangnya karena dirikdik. Yes. Dari Yuli Daria Official. Aku dan pacarku terngiang-ngiangnya karena dirikdik. Jos. Pokoknya nama abdi ge sami. Dirikdik terngiang-ngiang. Malahan mah lamun ngalindur teh sok kieu dirikdik jos. Nya. Gitu. Hal hatur nuhun pakitan kanggo Kang Jupri Dirikdik paminonton pangarannya. Mohon. Janten abdi terngiang-ngiang ieu sareng Teh Yuli oge. Dirikdik. Aya deui pertarasan teh ti Kang Yayat Egi. Naon cenah bet? Wah, bener euy Kilat Bajra langsung ngadatangkeun artis pop Sunda beneran. Mantap lah. Mohon. Kalarasan Kang Juprina kamari teh nuju aya di bumi. Mohon. Kumargi ti kamarina abdi tos coba menghubungi. Mohon. Cuman sibuk wae nya. Mohon. Nuju aya job pangitan nya. Kan kalarasan dinten eta nuju free Kang Nureh. Langsung we. Kang Jupri abdi ti Kilat Bajra bade podcast sareng Kang Jupri. Alhamdulillah Kang Juprina welcome. Alhamdulillah. Mangga wae gitu. Alhamdulillah. Ya aya deui ye. Anu ka Kilat Bajra we. Ka Kilat Bajra. Ta ieu ti Kuyan Kendang. Doraka Syah Cino kamang nyebut Kang datangkeun Nina Mincreung atuh cenah. Di Nina Mincreung datangkeun mohon insyaallah panginten nya.
pamitah nina mincirengna nonton nyuhunkeun komenna penginten di handap. Insyaallah pakawanten kapayuna pami aya waktu sareng jadona papendak sareng nina minceng urang ontrog pokona mah. Ontrog. Next aya deui pertanyaan ya. Eta teh lainna Mang Cino anu dina podcast eta teh. Kalarasan laras pisan Mang Cino. Janten masih kene Mang eta teh, Mang asli eta mah. Mang aslinya. Iya ada perterasan yo. Lamsijan pengertian munya Lamsijan. Tah bener ieu channel ngobrol sareng seniman-seniman Sunda Jawa Barat. Sok akang-akang cing terasa sukses ngamumulena. Ti Lamsijan ieu no. Alhamdulillah pengertian munya kumargi di channel Kilat Bajra cigana ngan dua segmen. Kumargi pami aya segmen prank eta mah aduh tadina moal dilebetkeun cuman ieu tukang prank tadina gitu. Ya. Cuman ayeuna di Kilat Bajra TV pami bade sketsa komedi, pami bade podcast sareng seniman seniman Sriwati. Khususnya Jawa Barat. Ya ayeuna mah Bandung heula we kitu lah. Bandung heula. Nyuhunkeun rekomenda we panginten nya di handap Kilat Bajra kapayuna kedah ngadatangkeun saha deui. Boh tukang kendang, tukang bonang, tukang goong, intina mah seniman. Tukang batagor teu kasup ya. Tukang batagor cigana engke di segmen cerita pedagang. Cerita pedagang. Ayeuna mah segmen cerita seniman heula. Jadi seniman teh pasti punya ceritanya nya. Banyak bet. Dan banyak yang tidak tahu ceritana kumaha nya. Di dieu wadah para seniman seniwati bercerita tentang pengalaman mudah-mudahan janten motivasi kangge urang sadayana. Ketika manggungnya, ketika naon cerita-cerita naon? Cerita naon di dieu urang ngobrol santai. Aya dia pertarosan ya? Ti saha? Miss Anna Singer. Kanggo Miss Anna Singer naon cenah? Kang Ibet, Kang Cino, pami abi tiasa teu lebet podcastna abi ge sok manggung tos pada tererangeun serius ieu mah. Ayo ngiringan. Kanggo para seniman seniwati pengen munya di eta we follow IG-na DM di DM wae IG-na aya di link deskripsi Kilat Bajra TV @kilatbajra TV. Oh iya Karlina. Wow. Karlina Yang main gendangnya sering lihat cenah. Yang di sakedap. Iya, pami misalkan aya nu teu ngartos pemain gendang sering lihat naon sih maksudna. Tinggal heula video podcast sareng Mang Jupri Dirigdig engke linkna aya di deskripsi. Nya. Di dinya ngabahas tentang video viral TikTokers anu lagu buleud anu di koper ku teh nina mincreung. Nya. Jadi lamun hoyong terang anu tukang kendang anu sering lihat teh. Nya. Tinggal heula videona bila anu teu acan ninggal gitu nya. Nya. Videona anu podcast sareng Kang Jupri eta ngabahas tentang video viral TikTok anu koper lagu buleud. Anu dibawakeun ku teh nina mincreung bener nya. Laguna teh Epita Malanya. Lagu Epita Mala asli nama benernya dipopulerkeun ku Epita Mala. Nanti datangin ya cenah. Insyaallah pengetemunya kayak podcast sareng Kang Ajay. Namanya teh. Namina Kang Ajay. Kumargi Kang Ajay pengenten tos melanglang buana ke ujung kulon. Ada lagi nih Saputra. Semoga sukses ke depannya Kilat Bajra TV. Amin. Ya rabbal alamin. Ui, Arts Gun Channel ke linkna aya di deskripsi. Bilih anu teu apal Arts Gun Channel teh saha? Iya ngomenan eta kumaha? Mantap, sukses terus Kilat Bajra TV. Wow. Hatur nuhun Arts Gun Channel. Bilih aya nu teu terang gitu nya. Arts Gun Channel teh konten kreator anu pertama ngapiralkeun
Video TikTok Video eta. TikTok anu buleud lagu buleud eta. Anu ngarekamna langsung video buleud anu ti ieu pertama teh anu dina mincreung. Engke linkna aya di deskripsi lah. Rizal Jailani deui ya. Rizal Asaremannya ieu mah nya. Rizal Jailani mah da Kilat Bajra Lovers. Oh, Kilat Bajra Lovers. Aya Kilat Bajra Lovers Rizal Jailani kieu cenah Mang Cino. Kumaha cenah? Mang Cino dan Ibet semakin berjaya mantap jasa. Mantap jaya, mantap jasa. Mantap jasa cenah. Ada lagi Neno? Naon deui cenah Kang Ibet? Salam Kang dari Tasik dari Nuriani. Nuriani ti Tasik, waalaikumsalam, salam balik. Wa nama ka orang Tasik, sampurasun kanggo ka orang Tasik sadayana pinunya. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hatur nuhun pisan, hatur nuhun pisan. Next. Aya deui ye Kang Cino. Kusnadi Basir. Kusnadi Basir. Kusnadi Basir kumaha cenah Kang Kusnadi Kang, Basir? tolong datangkan Burgen GBS dong dan ceritain sejarah GBS awal mula dibentuk. Burgen GBS. Burgen GBS. Insya Allah nanti kedepannya kalau ada waktu ada kesempatan Ya. Kilat Bajra akan mendatangkan Burgen GBS dan Eloy. Eloy. Ada lagi nih. Nah, cenah Kang Ibet. Lamun teu diliput ke channel ieu urang moal apal sejarah ngaran Jupri Dirigdig cenah. Oh, mohon. Kumargi pertamana abdi oge penasaran. Nya. Nah, buat tiasa disebat Jupri Dirigdig. Mohon. Sing horeng teh eta geuningan. Dirigdig. Jos. Eta sejarahna teh. Oke, next. Tah, Aisyah Channel. Aisyah Channel. Waktu podcast kan ada kan ngobrol-ngobrol gitu. Terus aya ieu anu urang teh gini. Pertanyaan teh, masa bintang tamu ditawarin Jojo Dog sih? Ngakak jir. Pami anu teu ngartos. Tengartos. Kada ditinggal heula videona. Videona aya di link. Aya di link ke Deskripsi. kumaha pertanyaanna? Masa bintang tamu ditawarin Jojo Dog sih? Kenapa enggak Taraje? Nya, kumargi. Itu kita Taraje nama. Kumargi di studio Kilat Bajra aya goreng Jojo Dog Mohon. sareng oseng Jojo Dog. Oseng Jojo Dog. Mohon. Next time. Teh Gina Mojang. Teh Gina Mojang. Next datangin Dia penyanyi Sunda. Kira penyanyi ya. Next datangin yang ngebamplakinnya dong. Insya Allah Teh Gina Mojang pengennya nanti ya, Kang Ajay Insya Allah datang ke Kilat Bajra TV. Kilat Bajra TV. Untuk ngobrol-ngobrol. Nanti Teh Gina juga harus datang. Iya, betul. Ini mah di atas pisan Teh Gina Mojang pengennya. Betul pisan. Kumargi abdi sareng Kang Ibet we ngefans. Ngefans pisan abi ge. Sakolebat rendengan Ada bari ukur na impenan. Hey. Pokoknya mah tinggal lah di YouTube tulisnya Teh Gina Mojang. Teh Gina Mojang. Nu geulis teh. Gelis. Lanjut. Aya deui pertarosan di video anu episode 4 no. Ke linknya di deskripsi ya. Episode 4 link aya di deskripsi. Caca Gaming. Di Caca Gaming. Hahaha. Baru tahu ada channel si Ibet sama si Cino. Wek. Sukses ya. Iya. Makasih Caca Gaming. Caca Gaming karena baru tahu karena emang ini channel baru. Channel baru, ini mah emang channel baru. Baru juga seumur jagung ini mah. Jadi misalkan kalau ada yang tidak mengerti tentang konsep komedi Kilat Bajra. Jadi Kilat Bajra mah aku menceritakan anu tidak penting tapi tidak berfaedah. Tapi serius teh gini. Kok serius? Kok serius tapi terpenting teh geuningan. Jadi kumaha nya? Ya emang terpenting we. Emang terpenting tapi serius. Tapi serius Unik lah pokoknya namanya. Nama Insya Allah uniknya. Jadi hoream iya bet lah. Hoream niru batur. Tong niru batur. Jadi mah ciri khas sendiri we. Ciri khas sendiri ya mah. Aya deui pertarosan ya. Bili aya nu teu ngartos nyapunten gitu nya. Punten. Kumaha? Pertarosan 3 Gagan Leho. Gagang Leho. Kesini gara-gara lihat di IG, wek ngakak banget cenah. Wuih, eta naon euy? Sisti ka beuki. Gara-gara lihat di IG. Gagan Leho.
Pokoknya mah di follow heula IG-na Kilat Bajra. Kilat Bajra TV. Nya, Kilat Bajra TV. Mohon. Aya deui pertarasan. Kolektor film. Wah, saya kolektor film. Kolektor film. Kan ningali video urang meureun nya. Nya. Ningali video Kilat Bajra. Ketawa ngakak sampai pengen ngeclok 50.000. Aduh. Kebiasaan deh ya. Kebiasaan. Kumagi kanggo kolektor film ketawa ngakak sampai pengen ngeclok 50.000. Iya. Hampura pisan. Hampura pisan. Hampura. Kawarung ge gede keneh. Next. Kolektor film orangnya ya yang cari macam komenan kolektor film. Botak boleh nang. Itu si Aulia bukan, saya yang artis yang awewe. Oh iya. Itu betul Aulia. Betul Aulia bukan Samsudin. Bukan Jumadi. Bukan. Itu namanya Aulia. Aulia. Pokoknya mah yang nggak tahu anu terang Aulia tinggal di videona aya linknya di deskripsi. Mohon. Ada lagi nih. Pokoknya Dadan Ramdhani. Jigana ningali indungna si Jainab. Ningali indungna si Jainab. Episode sabaraha eta? Episode 4. Nya. Episode 4 ye nu ninggal non jina ningali episode 4. Oh nya ninggalnya. Gagal fokus sama tiung yang soalnya nya. Kumargi eta kamari teh tukang make up na tos euy. Kawangan teuing. Anu terang tinggal videona di link deskripsi. Episode 4. Episode 4. Kilat Bajra TV. Eta aya dirinya tiung yang soalnya emak di dinya. Kayak Wike yo. Bodor abis cenah. Nya, kumargi Kilat Bajra tadina khusus channel bodor lah. Bodor Sunda intina. Bodor Sunda ngahibur lah nya, ngahibur para pemirsa lah. Tapi aya segmen anu udah serius nya eta. Serius. Cerita seniman. Bakal ngadatangkeun seniman seniwati khususnya seniman seniwati Jawa Barat. Wow. Ada lagi nih. Kumaha? Agung Subarka. Ceweknya manis. Iya. Kalau cowoknya burekem kabeh. Itulah jadi penarik. Tong burarekem kabeh nya. Aya nu manisan. Ini kayaknya dia suka nonton video kita no. Naon teh? Salpok sama jemurannya. Saha eta? Cita. Tita panggilnya. Pami teh Tita berarti ieu Minang lalajona. Sabab backgroundna pasti aya jemuran wae. Pasti. Kemarin kita mah apa adanya. Ciri khas eta mah. Ciri khas. Jemuran mah. Iya. Di Kitar Midi. Iya. Anjir aing seuri nepi ka Cirambai cenah no. Dedeh teuing. Hampura. Nuhun pisan tapi nya tos nonton di Kitar Midi. Aya deui yo. Tuh, Deden. Percaya keduaan ieu mah moal beak inspirasi. Kade urang mah ngabejaan gogoda pasti aya wae, tetap solid, saling mengerti, saling percaya. Sip, Deden. Sip, Kang Deden. Tapi kitu oge sih. Inspirasinya kadang-kadang lamun ke butak. Nah, komo mun keur teu boga duit. Inspirasi acan. Nu aya inspirasi teh mun keur teu boga duit mah nangan injeuman nya. Jadi kita berdua malah ngageuleung lah. Seperti air lah. Seperti air mengalir. Jadi teu kudu ayeuna inspirasi naon deui teu. Aya inspirasi datang nyalira langsung. Betul. Sabab komedi mah membuat sesuatu yang bercanda dengan serius ya. Nah, eta. Jadi nanti kudu mikirkeun naon itu teh saukur konsep kitu bajeng naon gitu nya. Jadi sesuatu yang bercanda tapi dibikinnya serius. Next. Tarmandi. Kalau kata Indro Warkop, kompor gas.
Hatur nuhun indoor warkop. Tarmindi. Hatur nuhun Tarmindi. Tarmandi. Hatur nuhun ke Tarmandi. Saya komenan di dia tak? Wu. Spot Studio. Link nangka ya di deskripsi. Tah. Beki mantep wae. Enggak sih gitu. Hatur nuhun Spot Studio. Hatur nuhun. Karena Spot Studio adalah salah satu channel yang selalu berkolaborasi. Collab lah mun Collab sareng Kilat Bajra. Aya beberapa video konten-konten anu melibatkan Kilat Bajra oge di atawisna aya linkna di deskripsi. Yo, aya pertarasan di Cino. Tah, Rijal Jailani deui aduh. Rijal Jailani bener. Kilat Bajra Lovers. Nya, nuhun Kilat Bajra nuhun Rijal Jailani. Kolaborasi Cino dan Mang Ibet emang cocok. Konyol, haha, ngakak sumpah. Nah, but jasa kitu. Sabab kapungkur abdi sareng Kang Ibet di SMP. Tahun sabaraha betnya? 2011. Itu. 11. SMP 2008. 2007, 2008 lah. Gitulah. Sasarangan sareng Kang Ibet. SMP, SMA, kerja bareng. Ini terakhir ya yo. Terakhir guys lah. Dewi Khadijah, pematnya Kang Ibet. Acino, Aibet udah punya pacar belum? Mudah-mudahan belum. Salam dari Banjaran. Pango Dewi Khadijah. Dah ya komenatan kita. Pacar tuh acan. Pami istri atos. Teu acan berarti bakal atuh. Moal. Kanggo ja Dewi Khadijah ya komenatan no ya. Abdi sareng Kang Ibet mah atos nikah, tos gaduh putra, tos gaduh buntut lah. Mohon. Kumargi hapunten pisan. Tapi ulah bukan kata stay di Kilat Bajra. Ya. Bukan nama ieu mah channel hiburan. Sareng podcast cerita seniman seniwati khususna Jawa Barat. Tos wae lah nya. Saya pengen musik itu wae pentingnya. Hatur nuhun hapunten panginten bilih aya anu teu kabacakeun komentar atanapi anu teu kabalas ku komentar Kilat Bajra atanapi anu kamari ku Kang Jupri pentingnya kumargi Kang Jupri anu sibuk atanapi kumaha kitu nya. Mung sakitu wae pengen ti abdi Cep Cino Ibet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.